keun bae batur ngahina ka urang nu penting mah urang ulah kitu ka batur da puguh eta dosa dihina ku batur mah murulukeun kana dosa teu matak bahaya ibu hinaan batur datang ka urang sok lamun urang dihina ku batur langsung rawing cepil teu keun bae urusan manehanana jeung Gusti Allah urusan urang mah ulah kitu ka batur da eta teh dosa anu ngancam kana diri urang mah aslina lain dosa batur ka urang tapi anu ngancam kana diri urang mah dosa urang nyalira sok aya wae anu karesep ka urang aya wae ibu sok aya wae anu ngahina ka urang aya keun bae antepkeun urusan manehanana urang teu ngalakukeun kasalahan teu ngalakukeun dosa ka manehanana ujug-ujug goreng we ka urang teu pupuguh keun bae antepkeun ibu mapah di sisi jalan di seberangan jalan ibu teu aya anu gelo ngelelan ka ibu anu gelo teh kitu cik ku ibu bade dielelan deui bade diantepkeun lamun dielelan deui berarti sarua gelo aya jelema goreng ka urang teu pupuguh nyeun dosa henteu nyeun salah henteu ka manehna ujug-ujug goreng ka urang bade dilawan bade diantepkeun lamun dilawan berarti sarua awona gitu sarua gelo na panu tadi gelo buah buruk ku ibu bade diajul bade digebregeun sina murag atawa diantepkeun arek naon digebregeun di ala daging murag sorangan buyatak leres jelema goreng hatena ka urang buruk busuk hatena ka urang teu pupuguh urang teu nyeun dosa teu nyeun salah ka manehna ujug-ujug goreng we ka urang antepkeun daging murag sorangan buyatak betul tidak well